alih basa. Nyaeta mindahkeun teks tina basa sumber kana basa sejen. Kagiatan narjamahkeun teh kalintang pentingna, sabab teu kabeh jalma ngarti atawa maham kana unggal basa nu dipake ku jalma sejenna. Contohna weuh nya, lamun misalna opa-opa Korea anu teu diajar bahasa Indonesia, moal bisa ngarti panon kana eusi film ajab lamun acan aya terjemahanana. Bari ngage naon nya opa-opa Korea nonton film ajab, matak teu ngeunah sare eta mah. Geus lanjut ti. Tah sing horeng, Undang-Undang Dasar 1845 aya terjemahanana oge sia. Kieu cenah kira-kira lamun terjemahan UUD 1845 dibacakeun dina upacara unggal poe Senen. Undang-Undang Dasar Nagara Republik Indonesia tahun 1845. Bubuka, saestuna kemerdekaan teh hak sakumna bangsa. Kusabab kitu, penjajahan di sakuliah dunya kudu dimusnahkeun lantaran teu jeung pri kamanusiaan jeung pri keadilan. Sarta perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia geus cunduk kana waktu nu rahayu kalawan berkah salamet santosa nganterkeun rakyat Indonesia ka gapura kemerdekaan negara Indonesia nu merdeka ngahiji kawasa adil jeung makmur. Ku berkahna rahmat Allah nu Maha Kawasa kalawan dijurung ku angan-angan nu luhur sangkan kahontal kahirupan kabangsaan nu bebas. Nya ku kituna rakyat Indonesia netelakeun kemerdekaanana. Saterusna pikeun ngawangun hiji pamarentah negara Indonesia nu nangtayungan sakumna bangsa Indonesia jeung sakumna lemah cai Indonesia sarta pikeun ngamajukeun karaharjaan umum nyerdaskeun kahirupan bangsa jeung milu ngalaksanakeun katertiban dunya dumasarkana kemerdekaan karepeh-rapihan nu langgeng jeung keadilan sosial. Nya disusun eta kemerdekaan kebangsaan Indonesia dina hiji Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Winangun Nagara Republik Indonesia nu ngagem kadaulatan rakyat nu dumasarkana katuhanan nu Maha Esa, kamanusiaan nu adil tur beradab, persatuan Indonesia, tur karakyatan nu dipingpin ku hikmah kawijaksanaan dina permusawarahan perwakilan, barijeng ngawujudkeun keadilan sosial pikeun sakumna rakyat Indonesia. Tah ai akang teteh sok upacara ke unggal poe Senen. Hilap ayeuna mah sakolana pan di bumi nya online. Ayeuna mah upacara na sewang-sewangan di bumi na. Sabari berjemur. Teks anu tadi ku Yaya dibacakeun teh diterjemahkeun ku Sekretariat Jenderal jeung Kepanitraan Mahkamah Konstitusi nu gawe bareng jeung jurusan Pendidikan Bahasa Daerah atawa jurusan Pendidikan Bahasa Sunda FPBS Universitas Pendidikan Indonesia. Mimitina mah eta buku UUD 1845 teh dicitak dina bulan November 2006. Tuluy dilaunchingkeun dina ping 1 Desember 2006 di Gedung JIKA FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia. Eits, tapi anu diterjemahkeun teh lain sakur bubukana wungkul. Lengkap oge atuh jeung pasal-pasalna kaasup pasal nu aya dina aturan peralihan jeung aturan tambahan. Wah hebat pisan ieu mah hormatilah ah. Eta UUD diterjemahkeun kana basa Sunda minangka tarekah Mahkamah Konstitusi dina ngajurung jeung numuwuhkeun konstitusi dina larapna di kahirupan masyarakat, bangsa jeung negara. Bahasa Inggrisna mah The Living Constitution. Lianti eta diterjemahkeunna Undang-Undang Dasar 1845 dina basa Sunda teh geus luyu jeung amanat tina pasal 32 ayat 2 yen nagara ngajenan jeung miara basa daerah minangka budaya nasional. Tapi lian diterjemahkeun kana basa Sunda, sing horeng Undang-Undang Dasar 1845 teh geus diterjemahkeun kana basa Jawa ngoko, basa Jawa lemes, aksara Arab Melayu, jeung basa Bali. Najan kitu, angger we Undang-Undang Dasar 1845 hasil terjemahan tina basa-basa daerah mah sifatna henteu resmi. Ingat nya, teu resmi. Hartina upama rek ngaguar atawa nyawalakeun Undang-Undang Dasar 1845 mah angger we kudu anu dina basa Indonesiana. Luyu jeung pasal 36 yen basa negara nyaeta basa Indonesia. Upama dititeunantina terjemahan Undang-Undang Dasar 1845 anu tadi dibacakeun ku Yaya masih aya keneh kekecapan anu masih keneh can nyunda. Ingat keneh teh kecap naon wae. Yeuh nya ku Yaya diingetan deui.
seperti kecap penjajahan, perjuangan, pergerakan sosial, esa, beradab, persatuan, jeung perwakilan. Tah, eta kekecapan teh bisa dianggap istilah khusus lantaran upama diterjemahkeun kana bahasa Sunda mah bisa ngarubah arti atau maknana. Jadi, dina terjemahan teh angger we make istilah dina bahasa Indonesia. Ngartos pan nya naon wae anu tadi ku Yaya dicaritakeun. Mudah-mudahan ieu video tiasa manfaatnya kanggo akang teteh. Kade ulah mubah, omat tos nonton teh geura subscribe, like, oge di komen. Komen naon we lah, kumaha akang teteh bade naroskeun, bade nyarita, eta mah mangga we. Tos atunya sakitu we, bye-bye.